Ngan kulantaran amang jelema kieu patut ya baeuh kagableng mah nya geus paling-paling dah nya naon sia. Beuteung mah moal ieu ceuk saha? Ceuk si Saraka. Gunung Sawal teh gunung pang awal-awalna, gunung purba. Loba di dinya anu disebut pajaratan atawa kabuyutan anu can diketahui. Cok sanajan sakitu hebatna ieu urang Panjalu ngamumule itu ieu da di Gunung Sawal mah can kabuka ieu. Ayeuna lamun diruksak Gunung Sawal nya otomatis ngaruksak kolotna. Nya ulah diolaborakeun. Ngan Panjalu boga Gunung Sawal, Ciamis boga Gunung Sawal, Galuh boga Gunung Sawal. Lamun Gunung Sawal teu dimumule salah. Pang awal-awalna cekolot Gunung Sawal cekolot aman. Titis tulisna ti kolot. Nya sok piara ka ditu. Jadi tembongkeun. Setelah kayu-kayu anu penopang hebatna teh aya nu disebut konservasi reboisasi nu bener. Kan menguntungkan beunang. Nguntungkeun keur manuk, nguntungkeun keur jelema, nguntungkeun keur monyet, nguntungkeun keur maung, nguntungkeun keur babi. Si Gunung Sawal bakal baranghakan berikut manusana. Rek takjub engke teh. Aya dangian. Ayeuna mah ada zaman modern nya ulah mudag-mudag kana masalah kakolotanana. Ngan eta eunteung we kolotna. Yen di Gunung Sawal teh aya eunteung. Sok hormati tah. Kuburan eta teh da kuburan Jawara Panjalu. Ngan lamun hidup teu apal, engke ku amang dibere nyaho. Ngan meureun bekal engke kudu cukup, teu cukup sapoe. Minimal sapoe sapeuting. Nepi ka karantenan, nepi ka Cileueur, nepi ka ditu Ciamis, masih Panjalu. Awalna amang kitu aya Gunung Sawal teh kan pang awal-awalna. Ngaluarkeun aja lamun aya kaituan kaieuan teh nu bakal ngaluarkeun sahna teh tetep we Sawal awal. Itu bahasa kolot. Pangna disebat Gunung Sawal teh. Ngan ayeuna lamun lumpat kana kamodernan demi teu ruksak Panjalu, demi ngabangkitkeun konservasi Panjalu keur anak incu nya ulah diruksak. Ngan kulantaran amang jelema kieu patut ya baeuh kagableng mah nya geus paling-paling dah nya naon sia. Beuteung mah moal ieu ceuk saha? Ceuk si Saraka. Sabaraha taun umur deui atuh. Lamun ku urang teh dimumule keur anak incu ngarahan teh sangsara. Nya aya tadi meureun bahasa modern secara konservasi. Bener gitu. Ulah sampai kaina beak ngan ukur boga we ngaran Gunung Sawal. Nu aya di Gunung Sawal teh dipiara. Nu nyaho ngan hiji dua. Nya meureun bangkitkeun ku konservasi. Naon carana? Sakitu legana taneuh. Melak-melak jamu haer atuh sing loba. Melak-melak jamu batu atuh sing loba. Ceuk saha teu bayu zaman kieu. Itu kan keuntungan. Kalau memang manajemenan teu puguh, mending keneh kitu sakalian. Ku caringin. Ayeuna lamun keur caina, keur indahna, keur ngembalikeun paru-paru dunyana ku caringin atuh. Ku kawung atuh. Lah kawung aya 1 juta tangkal. Nah, engke mah di geus jadi mah geus itu anak incu. Nya nya sok saha nu daek bakal mulia meureun kitu. Nu teu daek meureun berarti ngalawan kodrat. Rek naon indit ka Jakarta, ka Bandung, ka ditu ka dieu. Mending nyaradap meureunan gitu, mending ngalah jambu. Carana aneh-angan we anu terbabari nu tereh atuh. Malah mun ayeuna konservasi rek ngarugikeun moal. Monyet bisa baranghakan, kalung bisa baranghakan, lalai bisa baranghakan. Can ada hayang awet bungkusan atuh jual. Kembalikan ke kemodernan, melak jambuna atuh nu bener ulangan ukur jambu piit. Mau. Ya, geureuh sing maung ge meureunan kulantaran aya careuh, aya babi kana bubuahnya pasti. Jadina kan meureunan naon kitu teh. Ya ngaranna ge bernaon kitu bersambung lah. Nya kabaca kitu amang teu bisa ngomongna. Di situ aya kalubun. Aya pasti aya. Teu percaya ge ku amang. Aya naon memang di kitu. Naon aya batu. Batu nutara nu jarang ku barudak atawa jelema kiwari. Pan bahasana teh mun anu musyrik padahal mah lain kitu ngamumule gitu.
dan misi ngamang ya datang gadi itu nggak nempo batu 2 siki. Tapi kan aya ngaranan. Soalnya di sana sekarang tempat ibadah itu tanda nu ditandakeun ku kolotnya nu. Jadi eueuh kasombongan, eueuh kamurkaan, eueuh kanaon. Lamun gunung sawah rusak bakal kumaha? Konsekuensi kersaha. Ke masyarakat umum, kanggo masyarakat umum. Ya lamun teu banjir meureunana urug. Lamun teu urug, longsor, banjir. Dina halodo cai eueuh. Bukti kan ku aang ayeuna meureunna. Keur zaman aang leutik, keur kuuna Pak Kosim bisa ti Salauni nyokot cai teh. Ayeuna mah kan ti Mandalare. Sabaraha periode tah, barat taun. Geus ti Mandalare. Komo lamun ti ayeuna ka hareup lamun gunungna diruksak? Pertanyaanana lamun nyokot ti Mandalare. Kan meureunan urang Ciroyom, urang Mandalare ge baru tuheun. Lamun caina ngalimpah mah meureun nepi ka Panjalu mulai menyarang. Jadi mulai pergesrekan di antara masyarakat. Itu gara-gara leuweung rusak. Gara-gara leuweung rusak. Wacana lah gunung sawal teh da kiri nyuhungkul jeung kaliandra. Ayeuna teh. Tanaman-tanaman konservasi geus teh aya. Ari konservasi di bidang perhutani mah masih ada, ge. Menurut Amang geus teu ideal. Geus teu ideal. Da eueuh di Cibaku ka gunung jelema teh. Di Cibaku nama anggereun digaji. Aya nu nuar disokot, aya nu nuar malah suluh ditewak paling kitu hungkul. Ge bisa koordinasi mereka teh deui. Si anu ngaruksakna kade. Ayeuna pinas penjarangan jadi dibabar. Si anu ngaruksakna eta. Lamun bahasana teh ditewak. Loh, dititahna ge ke kehutanan. Nyamreun kong kalingkong mata kitu ge ya. Nya ngaranna ge rampok jeung bangsat. Tuar 100 ceuk ti luhur teh. Di lapangan mah jadi 1000 kan. Ngan kayana sih moal bisa dielakeun ari lamun dinu kararitu mah. Kecuali lamun di balik faktakeun kana konservasi naon gitu. Dihalangan ku naon. Memang jelema makin loba mangrukeun tanah, tapi da nu boga tanah di gunung teh hanya sababaraha gelintir ti urang. Amang setuju kalau di Kabupaten Ciamis janten kabupaten konservasi? Sangat setuju. Rek ti mana cai angke. Lamun gunung sawal langsung. Ari Amang mah meureunna nyopot ka 50 mundur da umur geus 64 nya Amang ayeuna. 50 naik moles. Sabab lompatna kana perut. Nah, lamun rek jadi konservasi atau rek direboisasi canaklah 50-50 tanaman oge gitu. Sabab lamun dipelakan anu bakal beak anggar kuno maling. Ku caringin makan moal beak Kang. Gitunya. Lamun ku kabung makan moal beak. Gitu. Makanan-makanan cepatna, tanaman-tanaman cepatna. Sejenis alpukat, sejenis kadongdong, sejenis limus, sejenis anu cocok di urang we. Jambu hair, jambu batu. Nah, kan kade milihna ke tanaman-tanaman anu bener. Gitu meureunnan. Lamun ayeuna gunung sawal di tanaman makanan anu bener. Enjal. Wah, cenang teh dihakan monyet, justru ngarah subur. Dihakan manuk, justru ngarah subur. Oh, cenah penghasilan atuh moal aya, ceuk saha? Menanam jambu hair 1 juta tangkal moal payu gitu. Nongkrong di mana-mana ge. Meureunnan mawa truk, mawa karung, mawa tolombong ka ditu ka dieu. Tangkal itu dituar gitu. Anak incu isuk teh gitu. Ngan ulah diruksak dituar piara gitu. Da eta na hungkul nu berat teh Amang teh. Da jelema kiwari mah boro-boro miara Pak. Nu puguh mah asal ngala we meureunnan. Nah, make we di dinya meureunnan undang-undang anu pas ti hari deuk ti ayeuna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semua, bertemu kembali di channel Perjalanan Sihabuk. Di depan kami itu kawasan hutan lindung cagar alam Gunung Sawal. Gunung Sawal ini merupakan gunung purba. Di sini ada wilayah konservasi dan di sini merupakan kabuyutan Sawal, Batara Tresna Jati, Batara Layah dan Batara Karimun Putih, yang kemudian memiliki anak yaitu Rangga Gumilang yang menikah dengan Ratu Permana Dewi. Nah, dari situlah muncul Kerajaan Panjalu di Cipanjalu, Gunung Kabuyutan di antara Gunung Galunggung dan Cakrabuana. Dan Gunung Sawal ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, merupakan sumber air konservasi yang patut dipelihara dan dijaga keberlangsungannya. Karena dengan adanya Gunung Sawal ini, kebutuhan hajat hidup manusia bisa terjaga. Terus dukung Perjalanan Sihabuk, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Ya tadi murid bahasa modern secara konservasi tanam penanam atau ciksaha bener gitu ulah sampai kaina beak nganu kurboga we ngaran Gunung Sawal nu aya di Gunung Sawal teh dipiara nu nyaho ngan hiji dua